guys, cuaca ayana nuju aya di cadas gantungnya tuh. Naon ieu teh wisata anu aya di Soreangnya menuju viral ayeuna teh tuh. Ieu teh aya kolam di dieu na teh tuh. Aya ieu tuh tebingna teh tuh. Cadasna teh itu pokokna mah naon teh? Indah we pokokna mah tuh aya saung-saung pokokna mah. Di dieu teh aya lotek ngeunah cenah geus mejarkeun teh. Di dieu teh aya lotek ngeunah mejarkeun teh cenah hayu urang ajaran. Urang meuli ngajaran hayu. Indah tingali ieu mah pokona mah ngeunah we lamun eukeun eta mah ismah di dieu mah. Di dalam mah ieu teh mah kal sangu cenah mejar niat teh rek meuli lotek. Loba sawah ieu dibuateun sawah kayak urang dibuat di dieu. Kalau dibuat jadasna. Ieu teh berarti lamun halodo mah monyet teh di dieu teh tarurun guys. Monyet teh tarurun di dieu teh. Badan sama di posisi di dieu beda. Tuh monyet teh tarurun loba saung-saung. Itu pila-pilana karena geus cenah ayeuna mah urang neangan lotek anu ngeunah cenah mejarkeun teh lotek di dieu. Tuh itu teh sasak cirinya itu sasak Ciberem. Sasak anu rek ka Sungapan. Ini sasak anu rek ka Sungapan. Nah, gimana ya tukang lotek? Di dieu teh tiketna teh 5.000 guys. Pas masukna teh. Ada cuma mau masuk lebaran. Lebaran. Ini pakai jajan lotek. Ada mah di dieu alus ka dieu. Kabareun di dieu. Karing. Pokoknya mah indah guys di dia. Di dia gitu. Istirahat dulu.